Sim kuring Nahya Laisa Azhari di paguneman ieu abdi salaku Tiara. Gus, kumaha ari kelas Agus? Sami pelajaran bahasa Sunda di pasian pancen? Pancen anu mana teh ya, Tris? Eta, di piwarang nyarioskeun pengalaman waktu liburan. Muhun kelas abi oge sami di piwarang. Oh, eta atos di Agus mah. Agus bahasa liburan teh kamana kitu? Agus mah amang ka Kampung Pulo. Nu di mana teh kitu Gus? Eta nu di leles teh ya. Muhun aya Gus resepnya amang kadinya teh jaba aya carita sajarahna sareng urang tiasa rarakitan di situ Cangkuang. Nah kumaha kitu Kampung Pulo teh? Eta Riz di Kampung Pulo mah masih mertahankeun adatna. Sakampung teh ulah leuwih ti 7 suhunan. Kitu oge sareng masjid. Ari situ Cangkuang? Tah, lamun urang bade ka Kampung Pulo tiasa mentas kurakit di situ Cangkuang sakalian urang rarakitan. Oh, Risma mah acan apal ka Kampung Pulo teh. Risma mah nembe apal teh ka situ Bagendit weh di banyu resmi teh. Kapan di dinya ge sami tiasa rarakitan. Muhun Riz, kapan situ Bagendit mah aya dongeng sasakalana teh ya? Muhunnya. Dua nana oge sami boh situ Bagendit, boh situ Cangkuang kalebet oge wisata anu aya di kota Garut. Abang Risma mah kupernya menikah tinggalin informasi teh. Matakna gaul atuh. Ya atuh, ayeuna mah bade gaul. Lamun Agus sareng Tiara amang deui, ajakan Rismanya. Siap. Yuk ah, tos bel, urang ka kelas, bilih ka bujeng aya guru. Hayu.